Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai. Sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Ampuros di Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting nyatana ka Jakarana anu mana harita nuju aya di buruan bumi na sinini nuju ngobrol sareng si Ajo harita teh nya kumaha tu mitra lajenganana ieu carita. Sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Keur naon bieu teh? Si Ajo tumanya sarta pura-pura anu teu nyaho. Tapi kituna teh bari jeung nyerenge sarta melong ka Jakarana anu katara bangun anu era. Nya teu keurna naon atuh eta mangan ukur ngobrol. Ngobrol tapi naha make kudu bari silih cekelan. Samalah nepi ka pating gurubung. Akang ruasnya. Nyaruwas we atuh da pugu datang na ngadadak. Tapi untung uing anu datangna. Kumaha lamun pakubu? Geus pasti akang bakal ruas pisan. Ceuk si Ajo teu euleum-euleum ngagonjak ka Jakarana. Ngadenge caritan si Ajo kitu Jakarana jadi seuri. Da puguh nya kumaha lamun seug pakubu anu datang nya geus pasti bakal ruas leuwih ti kitu. Kang Jaka kieu nya. Ari anu sanyana mah uing teh resep ka Neng Arum. Samalah ti baheula. Kitu deui si Samid oge sarua. Tapi hanjakal pisan Neng Arum mah teresepeun ka uing jeung ka si Samid. Oh, jadi kitunya? Nya kitu. Tapi ari ku akang mah geuning Neng Arum teh sigana resepen. Samalah lain resep deui tapi bogoheun. Lantaran katara tina gerak-gerikna. Tapi memang teu salah lamun resep ka akang mah. Da puguh akang mah kasep jeung pantes we lamun ngarendeng jeung Nyi Arum teh. Terus kumaha atuh lamun Neng Arum bogoheun ka akang? Nah kira-kira jang Ajo moal ambak? Jakarana tumanya kasih Ajo sabab hayang nyaho kana eusi hatena. Ah moal ari ka akang mah kuring moal ambak. Sarta kuring marido. Walon si Ajo nyaritana bari seuri. Da puguh manehna oge sadar ari Nyi Arum kudu bogoh ka manehna mah beut asa pamohalan. Sajabati kitu tangtu moal aya hartina pikeun dirina lamun miharep ka Nyi Arum. Lir ibarat piit ngeundeg-ngeundeg pasir cecenet mande kiara. Pika hayang ka jalma nu teu sababad jeung kayaan dirina tangtu pamohalan baris kasorang. Oh, jadi ridonya lamun akang mika cinta ka Nyi Arum. Sarta Nyi Arum oge mika cinta ka akang. Ridho. Samalah ridho pisan. Ikhlas abdi malillahi ta'ala. Ceuk si Ajo bari terus ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman sarta ditampanan ku Jakarana bari jeung seuri.
Nyanuhun atuh ari kitu mah Jang Ajo. Akang teh jadi bunga. Hehehe, sarua uing oge milu bunga. Hayu urang ka jero Kang. Teu kuat tiris di dieu mah. Nya hayu atuh. Jeung deui geus peuting ieu teh. Nya saenggeus kitu mah. Jakarana jeung si Ajo duanana terus arasup ka jero imah. Kasampak Ki Japar jeung Samid harita geus patinggal loler dina samak. Awakna diharudum ku sarung. Si Ajo jeung Jakarana gek dariuk tuluy ngarobrol tapi kitu oge lalaunan. Lantaran bisi ngagandengan kanu keur sarare. Tekung silila goledag duanana pating goledag gigireun Ki Japar. Pitunduheun geus mimiti datang. Si Ajo ngrelekeuai panon karasa cepel hese dibentakeun. Kitu deui Jakarana geus ngarasa tunduh. Satuluy nareup sarare tibra nepi ka isuk-isuk ngagaloler di tengah imah ngajajar disimbut ku samping sarung. Kasugri kaum dangu kocapkeun mangsa alam isukna. Panon poe geus meletek di belah wetan cahayana koneng yang-yangan sakuliah alam. Sora manuk recet di sarada dina dahan kitu deui sora hayam jago geus reang kongkorongok ngabagiakeun datangna alam beurang. Dina kayaan kitu pakubu jeung anu sejena harita geus ngariung deui di tengah imah. Dihareupeun geus ngajagrag cai enteh meni ngebol keneh di baturan ku beuleum sampe jeung gula kaung. Anu meunang ngurud sarata diwadahan ku piring seng. Rung harita ngarobrol ngasakeun rancana anu kamari geus dibadamikeun. Sedengkeun Nyi Arum jeung Amburodia harita keur mantuan sinini ku prakeprek di dapur nyadiakeun kadaharan. Tapi ari Nyi Mayang mah teu katempo samalah ti isuk keneh acan katingali kaluar ti kamar. Sok padahal harita Nyi Mayang oge geus nyaring, tapi kalah tuluy diuk ngajentul bari nangkep tuur. Sirahna karasa asa lieur, awakna lungse asa taya tangan pangawasa. Sapeuting jemput Nyi Mayang teu bisa reup sare. Hatena sedih pikirung sing jiwana ngolembar eueuh katengtreman. Ras inget deui kana kajadian tadi peuting basa manehna nyaksian Jakarana jeung Nyi Arum keur ngobrol paduduaan. Renghap Nyi Mayang narik napas. Dadana karasa eungah pasa aya anu nindihan ku batu anu kacida gedena. Wanci geus beurang panon poe geus poncorong. Malah batur mah geus nyararing. Tapi ari aing kudu kumaha? Beut asa jadi haroream rumingkang ieu teh. Sirah kalalieur awak lungse. Nyi Mayang ngagerendeng ngomong sorangan samalah terus mencetan tarangna anu karasa lieur meuni asa lungleng. Sabot keur kitu torojol sinini nyampeurkeun da pugu ngarasa heran. Lantaran incuna can ketempo kaluar ti kamar. Mayang, kunaon hidup teh kalah ngajentul dina dipan. Geus beurang ieu teh Nyai. Nah kunaon tarati sasari. Kering hidup teh. Ceuk sinini nanya ka Nyi Mayang bari neuteub kana beungeutna. Anu katempo pias samalah sidik pisan katara paromana alum bangun nguyung. Menang pananya kitu Nyi Mayang teu waka ngawalon. Tapi kalah terus ngahuleng bari ngarenghap narik napas. Nempok itu sinini ngarasa heran sabab incuna teu pati berag kawas biasana. Mayang, kunaon hidup teh? Cing sok atuh gura caritakeun ka Nini. Terus terang Nini hariwang ningali kayaan hidup pulang jentul teh. Ceuk sinini gek diuk gigireun panon neuteub ka incuna. Nini, saupamina urusan abdi parantos rengse, kumaha lamun ieu tempat teh urang kantunkeun.
sarta urang angkat kanu tebih. Kumaha Nyai? Maksud teh urang indi di tempat iya? Leres Nini, margi abdi teh tos ngaraos teu betah jadi dieu teh. Nah bet nyarita kitu. Ongko cenah ti heula Nyai teh betah ya di tempat iya. Tapi naha ayeuna bet jadi robah pamadegan. Nini, hapunten pisan ku ayeuna mah. Mugi ulah waka seueur tataros. Tangke pami sagala pasoalan tos rengse tang tos sadayana ku abdi baris dicarioskeun sagala rupina ka Nini. Nyaho gatuk itu oge teu naon. Mayang. Nini ngarti kana kayaan usiha teh hidup ayeuna. Anu tang tuh hidup keur kacidang ngarasa hariwang kana kajadian anu bakal datang. Sabab santona si Badrawi teh bapa hidup sarta kenyataan eta tangtu teu bisa ditolak. Tapi dina poe isuk si Badrawi bakal adu hareupan jeung Jajaka anu ngaran Jakarana. Pikeun mungkas sagala rupa pasoalan. Nyatang tu kayaan ieu teh matak berat keur hidup. Sabab dini oge nyaho hidup teh miharep ka eta Jajaka. Sarta Nyai hariwang bisi salah saurang bakal panggih jeung ajal. Ceuk si Nini, nyaritana dari pisan, gap kana tak-tak incuna terus diusapan. Leres kitu pisan ini kahariwang abdi teh. Tapi sok sanaos kitu abdi tos siap nganggo mayunan sagala rupi kajantenan anu baris karandapan. Alus anak incu Nini. Sagala rupa anu baris kajadian urang sanghareupan baek ku kasabaran. Nu mawi kitu Nini, nya pami sagala rupi pasoalan tos rengse. Abdi hoyong enggal ngantunkeun ieu tempat. Mung bae abdi teh gaduh pamundut. Kamana bae abdi ngalengka abdi hoyong disarengan ku saliran Nini. Ari margi mung saliran Nini anu parantos saat mikanyaah ka diri abdi. Mayang incu Nini. Teu kudu hariwang anaking. Pamenta hidup tangtu ku Nini bakal dicumponan. Sarta salilana urang bakal babarengan. Hatur nuhun Nini. Walon Nyi Mayang terus maksakeun imut tapi imutna teu nyari samalah teu kawasa sari. Sabab imutna ngagambarkeun kasedih ati jeung rasana langsa anu pohara. Kocapkeun Ki Japar si Ajo jeung Samid. Tiluana geus mimiti ngayakeun latihan. Ari tempatna di pakarangan eta imah anu kawilang lega jeung laluasa. Jakarana harita ngajarkeun jurus-jurus anyar ka Mang Japar ka si Ajo jeung Samid. Kabeneran ari Mang Japar mah da puguh geus ahli kana bela diri jadi teu mata kese. Ukur sakali dua kali oge geus apal. Tapi beda deui keur si Ajo jeung Samid kawantu rada belet jadi tangtu kudu sababarha kali mamatahan. Tapi sanajan kitu Jakarana teu weleh sabar da puguh ngarti kana kayaan anu duaan. Sabot Jakarana keur nyaksian anu lalatihan. Katempo Nyi Mayang turun kaburuan tapi teu malire kanu keur araya di dinya. Samalah mah teu ngaliuk-liuk acan. Kalah terus indit ngagidig lempang bangunan rusuh terus kebat muru kabeh tonggo. Nempok itu Jakarana ngarasa heran. Naha Nyi Mayang beut kawas anu embung paamprok. Kulantaran ngarasa panasaran. Teu loba carita terus bae nuturkeun ti tukang. Aeh, nah rek kamana ari Nyi Mayang? Lempangna meuni rusuh jeung kawas anu embung malire ka aing. Tapi kunaonnya? Nah aing nyeun kasalahan kitu ka manehna. Mitra kaum dangu. Sajroning lempang Jakarana ngagerendeng ngomong sorangan. Kituna teh bari jeung terus nuturkeun Nyi Mayang anu lempangna beuki gancang. Nya sok sanajan jalan anu disorang teh kawilang nanjak. Tapi Nyi Mayang sigan eueuh kacape. Terus ngungkug terarat-reret ka tukang sarta teu malire kana kayaan. Ai ari Nyi Mayang rek ka mana cenah? Geuning kalah beuki ka tonggo.
sarta leumpangna beuki gancang. Estuning mata heran jeung mata kariwang. Cing hayang nyaho urang tuturkeun harek ka mana cenah manehna teh. Kitu ceuk Jakarana. Ayeuna mah leumpangna beuki gancang. Lantaran hayang bisa nyusul ka Nyi Mayang. Sanggeus aya kana sawatara waktu lilana, antukna mah gok Nyi Mayang anjog ka hiji palataran anu lega. Tempatna kawilang luhur tetempuan plung-plong sarta bisa awas kalandeuh. Nyi Mayang harita ngajanteng nangtung panu neuteub ka hareup nyawang ka pelebah jurang. Anu katingali estuning mata keluang. Sanggeus kitu gorobok Nyi Mayang ngagorobok sorana tarik pating saleor ka unggal tempat. Sarta ngandung aweuhan kadengena asa bulak-balik. Samalah kitu nate aya kana sababaraha kali Nyi Mayang ngagorobok satarikna. Kawantu dirina hayang ngaleupaskeun sagala bang-baluh anu ayeuna minuhan jero dadana. Sanggeus kitu brek diuk ani prek dina jukut terus ceurik ngagukuk bangun anu kanyanyerian. Nyaksian kajadian sarupa kitu. Jakarana anu ti tadi geus anjog ka pelebah dinya nya puguh atuh meuni molohok. Atena kebeku rasa kaheran, ceuk pamikirna naha kunaon ari Nyi Mayang beut kawas kitu. Sarta naon anu keur kaalaman ku dirina. Sorog atuh Jakarana nyampeurkeun terus nangtung tukangeun. "Nyai, Nyi Mayang?" Jakarana ngageroan. Sanajan sorana laun tapi jelas kadenge. Ari Nyi Mayang anu keur anteng ceurik puguh atuh meuni ngaranjug. Saharita jep ceurik na jempe terus korejat nangtung sarta gancang ngalieu ka tukang. Breh di tukang Jakarana geus nangtung bari jeung neuteub. Nempok kitu puguh Nyi Mayang reuas samalah terus ngeluk tungkul teu wani neuteub kana beungeut Jakarana. "Nyai, Nyi Mayang, nah kunaon salira teh make nangis di dieu? Naon anu tos kajantenan? Katingalna sapertos anu sedih pisan." Jakarana tumanya sabab ngarasa panasaran. Ngadenge pananya kitu ti Jakarana, Nyi Mayang teu wasa ngawalon, tapi kalah terus hing ceurik deui siga tadi. Nyaksian kitu Jakarana ngahuleng lantaran teu ngarti kana kayaan Nyi Mayang. "Nyai, nah kunaon salira teh? Cing sok atuh geura carioskeun supados akang teh janten ngartos. Nah nuju mendak kasedih naon Nyai teh?" tanya Jakarana bari neuteub. Ngadenge kitu Nyi Mayang teu bisa ngawalon, tapi kalah terus ngarangkul kana awak Jakarana. Samalah ditangkep meuni pageuh teu sirikna ti kekarekat. Samalah terus ceurik nyuuh dina dadana. "Kang Jaka, Kang." Ukur sakitu anu kaluar tina bibir Nyi Mayang. Nya puguh atuh Jakarana teh meuni rumenghap. Awak Nyi Mayang diusapan ari maksudna ngabeberah, sangkan eureun tina ceurikna. Sanggeus sawatara waktu Nyi Mayang repeh. Samalah terus cengkat sarta gancang ngaleupaskeun rangkulana. "Nyai, kunaon salira teh meuni sapertos anu kanyanyerian? Sok enggal geura carioskeun ka akang, supados akang teu bingung. Samalih pami salira gaduh kasesah, tangtos akang oge moal ngantep ka Nyai." "Kang Jaka, abdi saja mundut ti hapunten ka salira akang. Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Abdi gaduh pamundut ka salira akang. Naon bae anu engkena baris kajantenan mugi akang teu janten bendu sareng teu mika ngewa ka diri abdi. Tah kitu Kang." Ceuk Nyi Mayang. Nyaritana daria
Cimata teweleh ragragan masuhan kana pipi. Ngabandungan caritaan kitu leng atuh jakarana ngahuleng. Da puguh saeutik oge teu ngarti kanu bieu diucapkeun ku Nyi Mayang. Kekeke sakedap Nyai. Naha naon anu dimaksud ku Nyai teh? Terus terang akang mangaraos teu ngartos. Sok atuh enggal geura saurkeun anu jelas tur jentre. Margi bingung atuh pamikieu mah. Naha kunaon salira nganggo mundut di hapunten? Naha salira gaduh kalepatan naon? Margi paraosan akang masalira teh teu gaduh kalepatan? Kang Jaka, kahartos ku abdi oge tangtos ku ayeuna mah salira akang moal ngartos. Tapi dina waktos anu moal lami deui tangtos akang baris ngartos kana maksad cariosan abdi. Naha aya naon atuh Nyai? Kaya kieu mah akang teu janten panasaran. Kang Jaka, wayahna ulah hoyong terang ayeuna. Antosan bae dugi ka waktosna nya baris kumaha geletuk batuna kacebur caina. Nyai, nah teu ayeuna bae atuh carioskeun. Teu kedah ngantosan engke. Sareng waktosna teu iraha. Margi teu kiat akang teh panasaran. Tanya Jakarana setengah maksa. Sabab hayang geura nyaho naon anu dimaksud ku Nyi Mayang. Anu nyebutkeun ulah mika ijid jeung mika ngewa ka manehna. Kang Jaka, tos teu kedah maksa ayeuna. Margi enjing oge akang baris terang kana sagala rupina. Tapi pami saatosna akang uninga kade mugi sing emut kana pamundut abdi anu tadi. Nyaeta akang ulah ngaraos ijid sareng ngewa. Margi abdi mah moal kiat nampina sareng mugia bae ka uninga ku akang. Abdi teh nyaah sareng cinta ka akang. Dina manah abdi anu paling jero. Mung salira pamegat anu ku abdi dipika cinta. Cacap Nyi Mayang nyaritana. Da eta mah Jakarana mending ngaranjung. Da puguh teu nyangka lamun Nyi Mayang rek nyarita kitu. Nya terus atuh olohok ngembang kadu. Kang Jaka teu kedah reuwas Kang. Sareng teu kedah hariwang. Margi abdi sakedik oge moal mundut balesan cinta ti akang. Margi abdi ngartos sarta abdi ngeunteung saha atuh diri abdi anu sabenerna, anu tangtos teu pantes kanggo miharep cinta salira. Saurang jajakat ras sodagar beunghar anu diajenan sareng dihormat ku balarea. Kumargi kitu tos perkawis abdi mah teu kedah janten emutan. Mung bae supados teu panasaran, kapaksa abdi ngadugikeun anu aya dina manah abdi. Nyi Mayang nyaritana dari pisan. Ngabudalkeun perasaan anu aya dina sajroning hatena. Sangkan kanyahoan ku Jakarana. Tapi sanajan kitu Nyi Mayang teu ngarepkeun kana balesana. Dawantu dirina oge sadar saha manehna anu sabenerna. Sareta tangtu Jakarana bakal ngajenghok lamun geus nyaho lamun manehna teh anakna Ki Badrowi musuh bubuyutana. Jalma nu geus ngabinasa indung jeung bapana. Sareta ngakibatkeun Jakarana kudu ngalaman hirup teu nyaho dirupa indung jeung bapa. Saenggeus cacap nyarita kitu, geus teu nungguan jawaban harita Nyi Mayang tuluy indit ngaleos bari tungkul ninggalkeun Jakarana. Tapi kakara oge sababaraha lengkah. Geuwat ku Jakarana disusul. Reg atuh Nyi Mayang eureun ngalengkahna teu kebat. Sarta terus neuteup ka eta jajaka ku teutepan anu baseuh ku cimata. Nya keur sakedapan eueuh anu cacarita. Ngan ukur silih teuteup, sanggeus aya kana sawatara waktu, pok Jakarana ngomong. Nyai, naha teu lepat anu tadi disaurkeun ka akang teh? Tanya Jakarana, bari teu leupas neuteup ka Nyi Mayang. Kang Jaka leres Kang. Sadayana anu tadi ku abdi disaurkeun ka akang. Sakedik oge teu aya anu lepat. Marginya eta pisan anu aya dina lebet manah abdi. Sarta abdi teu ngaraos isin wireh tos balaka wantun ngedalkeun cinta ka salira akang. Margi saur pangemut abdi mah, teu aya anu lepat pamimika cinta mah ka sasaha oge. Margi anu lepat dina diri abdi mah ngan sarupi. Nyaeta nasib diri bagja awak anu tangtosna kedah ditarima ku abdi. Nyi Mayang nyaritana dumareuda.
Samalah ditungtungan kura-geragna Cimata anu nyarak celakan sarta nglem bereh mapai kana pipina. Nyai, hapunten margi sakedik oge akang teu gaduh sangkaan. Saupami salira Nyai gaduh paraosan anu sarupi kitu ka akang. Kang, tos ayeuna mah teu kedah dicarioskeun deui perkawis eta mah. Apan tos disaurkeun tadi oge abdi mah teu bade miharep balesan ti akang. Sanggeus nyarita kitu leos Nyimayang harita indit ninggalkeun jakarana anu keur nangtung bari ngahuleng. Tapi karek oge aya kana 5 lengkah. Nyimayang geus eureun deui lengkahna teu kebat. Lantaran kehalangan ku Nyi Arum anu ti tadi geus ngajanteng nangtung sarta nyaksian kana sagala caritaana. Neng Arum, Ceuk Nyimayang meni ngajenghok. Duanana silih teuteup. Ngadenge Nyimayang nyebut ngaran Nyi Arum, jakarana harita gancang ngalieu kasampak di dinya geus aya Nyi Arum anu keur ngajanteng nangtung pahareup-hareup jeung Nyimayang. Puguh bae mitra, jakarana reuwas lantaran inggis Nyi Arum jadi salah sangka ka dirina. Neng Arum, Ceuk jakarana jajantungna ratug tutunggulan. Sabab inggis Nyi Arum ambek ka manehna. Nya sakedapan mah kalah ngahuleng teu bisa cacarita. Panona neuteup kadua urang mojang geulis anu sarua pada miharep ka dirina. Sanggeus aya sawatara waktu ngadon pahulang-hulang. Nya antukna mah harita Nyimayang ngaleos indit pangheulana ninggalkeun eta tempat. Neng Arum, mugi salira ulah benduk ka akang. Sadayana tangtos ku akang baris diterangkeun. Pamugi salira ulah janten lepat paham. Ceuk jakarana. Nyaritana meuni leuleuy samalah terus harita ngadeuketan. Sareta gap kana tak-tak Nyi Arum terus diceklan bari diteuteub. Kang Jaka, abdi atos nyaksian sareng ngadangu kana sagala rupi cariosan akang sareng Teh Mayang. Mung ayeuna mah tos bae urang ulah waka nyarioskeun pasoalan eta. Engke bae pamitos sase margi ayeuna mah urang teh gaduh padamelan anu penting langkung teh eta. Walon Nyi Arum teu hayang loba omong. Sanajan tadi geus ngadenge kana caritaan Nyimayang. Anu nyata geus ngedalkeun kacinta ka Jajaka anu jadi buah hatena. Tapi Nyi Arum kawas anu teu malire. Sok padahal dina jero hatena mah ngagremet loba kacuriga jeung kaheran. Tapi bubuhan Nyi Arum mah hade atikan tinu jadi kolotna. Sifatna teu gampang ambek, tara gurung gusuh getas harupateun. Sajabat ti kitu tara kaburu ku nafsu, sagala rupa pasoalan sok ditaliti kalayan apik. Mitra, urang tunda heula mitra. Atur nuhun mitra. Kana naon rupi peratosana, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.